Poean lebaran ibadah nu paling hebat adalah kurban. Mantak doa nageti Kangjeng Nabi, Allahumma hadhihi minka wa ilaika taqabbal. Artina Allahumma ya Allah, ieu embe teh hunbe, ieu sapi teh minka ti Gusti. Abdi dibere nikmat ku Gusti tina tani hasil sehingga kebeuli embe atawa sapi be tina dagang abdi teh dibere ku Gusti ieu kitu kaleuwihan sehingga bisa meuli hewan. Allahumma hadhihi minka, ieu sapi ti Gusti, anugerah ti Gusti, nikmat ti Gusti. Wa ilaika dek dikagustikeun ku abdi, dek dikagustikeun ku abdi pake takarrub ka Gusti, dumadeus ka Gusti. Ya Gusti nita dina saah ieu kita dumadeus melalui kurban. Ye abdi dibere nikmat, buktina abdi kabeuli hewan dek dikagustikeun tanda takarrub abdi ka Gusti. Fatakobal Gusti tarima ye abdi ye korban abdi.